Urang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watak lantaran mata urang teh diberean watak neuleuh hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hip kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lamun disingkapkeun ku ari disingkapkeun ku Gusti Allah trek bae kabuka aya jin di dieu loba. Di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin. Bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek urang teh aya di kerajaan jin biasa we dara riuk biasa jin. Ditutup deui jieu urang kieu dibukakeun deui aya jin loba ambal aya. Nu geus kumaca jin eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng teh jin. Kos kitu teh janggotan eta jin kumisan nu telok di sisiran kumisna eta. Tutup deui dunia urang deui tuh kan. Kos kitu teh. Da urang ku ari urang kan dibuka ditutup hijab urang hate urang. Ketika hate urang dibukakeun trek bakal kabayang sesuai jeung pangkatna manehanana. Aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji, aya anu diinkisapkeun langit kadua, aya anu diinkisapkeun katilu, aya anu Sidratil Muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah. Ih, atuh tah mah rahasia Allah tah mah nu kos kitu mah. Kumaha kaluhuran pangkatna. Jadi urang ditutup deui biasa deui. Ketika dibuka diinkisapkeun kadeuleu. Eta mah geus kos kitu bae urangna urang-urang keneh. Tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun, aya ditutupkeun, aya disingkapkeun, aya ditutupkeun. Ku ari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina teu nyaho rukun wudu ku ari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih. Sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat. Kamari mah aing wudu teu puguh teu karuh horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh. Mulai nyingkap syariat teh dina salat gatep kamari ieu mah padu doang. Tarang di mana sujud katutupan elos. Jempol suku di mana sujud teu noker ge terus bae. Dan lain sebagainya begitu urang geus ngaji rukun salat rapih ku kasingkap syariat ngaranna. Kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang. Urang geus tenang, pede urang asup ka masjid. Asup ka masjid teh melangkah dengan pasti. Masya Allah. Dek nangtung belah mana bae ge dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat. Allahu Akbar. Mantep. Dideleukeun aing. Jariat geus aya di dada aing. Heuh, samaruna kumaha. Deleukeun ku si aing, sujud aing, ruku aing dan lain sebagainya. Tegep jasa Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Wah, mantap jasa ieu. Padahal di jero batin nama hayang kalem. Hayang kalem. Bagus kan salat aing? Udang-udang lagi gede kan? Wah, mantap jasa. Nyoba aing bagus kan? Aing sanajan teu ka Irak ya bajuna memake kan? Wah. Kan. Eta. Kasingkap eta kakara kasingkap syariat bae urang geus puas. Urang geus puas nyingkap syariat doang geus puas jasa. Tetapi ketika urang ngaberesan batin, Masya Allah karim, aya lelembutan horeng di awak urang teh. Anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu. Anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang. Ketika orang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watak lantaran mata orang teh diberean watak neuleuh hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu. Lain ya Allah. Meukeun carita bae heulanan.
suku teh ngawatak kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang datang ka paeh moal kajen kumaha kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleuh kanu indah-indah peuremkeun mata teh ketika neuleuh nu indah mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideuleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak ku ari kurang dipaksa nafsu kurang dikendalikeun ketika aya awewe peureum cak nafsu kudaon peureum hidung benar cak nafsu benar bentar coba gua bentar deuleu aya awewe kok teu peureum hook putih Lampung gede adat tah eta watak akur tah deuleukeun cak watak emang eta mengenaheun mun dideuleukeun cak nafsu hayu di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa cak hawa deuleukeun urang pan geus ngaji baisuddin anu ngabangkitkeun agama cak agama haram tama ngadu antara baisul hawa jeung baisuddin cak ajakan hawa deuleukeun ngeunaheun dideuleukeunana waduh bibirna mantap jasa hai peureum ruhai jasa bau pohara cak agama haram teh ulah teh heuy haram dosa neraka ngadu ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana eta sia teu jawab biasana ajakan mun cak hawa deuleukeun lantaran geulis cak agama ulah lantaran lain mahram haram nu menang eta teh hawa apa agama tuh sia mah kitu pan dasar disiapan kuduna mah pan agama ai kuduna mun kiai mah pan aing mah kiai haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deuleukeun aya batur ulah keyondo tau kos kitu mah jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah nu mantap ma zahara wa ma baton eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah dina loba jelema haram Allah nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah ieu lain pan dina loba jelema haram dina eueuh jelema ngintip ya Allah ya Rabbi tah iyalah khorik moal jadi khorikun lil adat lamun urangna teu ngakhorik sorangan nah peuting saha sih nu teu tunduh atuh peuting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah peuting teh jang sare tapepan kabeh ge jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge peuting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat masalah asal sesuai tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu kasia tapi rindu aing kasia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang kasia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jai isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun ceurik nyana tengah peuting wa tamaa boga harepan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deh ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar cak setan teh cak setan hawa
bari numpakan setan numpakan hawa Kiai atuna naonan bandi kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage-gerage deuleu ngongkongnya nanti kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleu ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan padahal geus ka rumah sakit banyak sorangan ih kula mah ngasehatan we ka kiai waduh teh setan bolol setan imah ngasehatan bage daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le terus sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan ye Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh aduh da naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia beureun nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres kana cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ieu kudu bakal grogol ieu ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti kitu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas sia ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos karar itu lamun teu kos kitu moal bisa moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid tidak mau tahu geus pokona mah aya nu ngebel ge nu ngebel aya SMS geus pokona mah aya lain ti parawan moal aing mah masih nyempilkeun kan bae teh moh tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya menteng geus pepegatan nya asal penting mah geus sape segala teu aing mah geus ka Allah paksa awak dikaallahkeun paksa dikaallahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu garobah mantak cek Syekh Abdul Qadir man ghayyara guyro saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh kurang teh atuh dicarekan digoblok-goblok kurang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah
geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketika zikir ngeunah jasa Aisyah deuk iraha tu qurratu aini fi salat ieu salat bae teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu kapeuting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan satahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kungeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ka neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakalna ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung haju diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejaga salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideuleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pagetor di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutnya lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman teu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideuleukeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah beunta asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut teh beunta gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah
dan lain-lain ku kadenge ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi be mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khofadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggaleun ku anjeun khofadta ya Muhammad bil idopati disumanedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah. Jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah. Urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang. Kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh ya pan hese ngahiji mah. Ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq. Urang mah anyar Allah mah qadim. Manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji. Tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae aya naon bae Sarwiti aya naon bae Sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti disebut Majnun Sarwiti disebut Majnun Laila ku hari Majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan we seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagrogol lain deui perasaannya na keur jeung Gusti Allah mufrad alam nah ieulah urang mun tayang eueuh deui iwatika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah baik asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat lamun urang geus pindah makomna di makom thariqah geus melalui yakin thariqah urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa. Jadi berarti beda makom. Nu mantak antepkeun bae. Moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan. Nu mantak ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantak eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi. Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak gana ieu. Habib Lutfi tilok salat. Tilok salat Habib Lutfi mah. Sakapeng waktu kadele tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar cokot ku Kiai Syaroni di jero kamar Habib Lutfi keur salat Allahu akbar ai tadi nu di luar saha ai itu di jero saha teu kahartieun ku Kiai Syaroni teh pan ieu teh Habib Lutfi keur salat Allahu akbar nyokot asbak ge sieun jurig teh asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi sia ujana moal salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang ku salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al hina wahai Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tah bret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu kan coba ke ente di imah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente kayak gitu bakalan kuntilanak udah datang jadilah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan
Okos lalagaan tapi nyata. Nah, nu mantak hese-hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah. Lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae, kadang-kadang ngarokona bae. Horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana? Moal kaharti ku eta. Atuh kos kitu amat, emang kos kitulah kehidupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari bisa zaraka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam. Boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti. Dibere Gus Dur bae geus teu kaharti, lalagaan luar biasa pan. Gus Dur mah sering lalagaan jasa. Eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing. Pan eta pan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang serina aya. Tapi kagetna aya. Eta nu di kapal teh kan loba lah. Nu di kapal, naik kapal Bill Clinton, naik kapal Presiden Prancis, naik kapal Gus Dur, naik kapal. Pan seserian gak lamun diperhatikan ku urang. Begitu dikeluarkeun lengan Bill Clinton, oh ini Amerika. Cek Gus Dur kok ketahuan Amerika. Ini patung Liberty kan kepegang sama sana. Oh iya betul. Mata cek Presiden Prancis, wah ini Prancis. Emang kenapa? Ini Tugu ada kekedat. Oh benar cek Gus Dur. Tinggal Gus Dur mikiran baik. Oh ini Tanah Abang ceknya. Cek Bill Clinton, kok tahu ini Tanah Abang Gus? Jam saya hilang. Sial dah Gus Dur. Lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa. Ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya, pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh. Ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab, Gus Dur menentang. Ketika pornografi, Gus Dur menentang. Kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti, padahal mah ku caranyana lah. Lain zahir, lain batin, teu kaharti. Urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae. Loba nu teu kaharti, urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah. Pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti. Tobat tuan Syekh Abdul Qadir mah. Kuari Habib Lutfi ge teu kaharti. Isuk-isuk di Pekalongan, sore aya di Jakarta, isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang, aya di Purwakarta, aya di ditu deui di Bali, naik deui aya di Medan, aya di eta kok kuat amat sih nyana. Walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nu nunturkeunana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan pada atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih. Kekuatanana tetep aya naonan di nyana. Tuh, eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teu eureun. Ngarokona teu eureun. Di dieu ge aya nu teu eureun. Ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, Masya Allah. Yo kan? Itu besek kaharti emang kumaha gitu. Ulah neuleuh teu kahartina, nu kahartina bae. Nu kaharti da bae. Sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti. Barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti. Ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah. Sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasuluh. Marifat ke Allah nu disumputkan sebab labunnya ada selalu kos kitu bae. Waduh, ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan, tama lain kiai, tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai, teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah, ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah, ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun, aya urang mah diorbitkeun. Diorbitkan kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya. Waduh, Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani boloon. Ahli ruhani. Udah tanda orang dek datang ke mana jadi tekan ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah. Jangke ke kajahoan luhur jeung handap mah. Iya mah kartu nama make ahli ruhani segala. Berarti menurut tadina nyana edan gua ari cager. Iya.
salah lain gitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ka bawa urang ku ahli ruhani mah urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpangana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebut lagi ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi di balik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek oh anu ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek oh henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisap ngaranna ieulah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kakuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantap keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah fattabi'uni yuhibbukumullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah cintakeun ka kaula Allah bakal cinta ka maneh ai hayang cinta ka Allah maca selawat tirok bolon da kumaha cintaeunana Allah kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan lobakeun maca selawat kul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta cintakeun ka Kangjeng Nabi lobakeun maca selawat Allah bakal cinta wallahu